Karuhnya euy si Akang hulang-hulang wae cegah hayamku cekak dan hulang-hulang sote tapi dawuh pagawean meureun nya. Kang, Hmm, kunaon dia Akang hulang-hulang wae? Puyeng nyi, akang pagawean jiga kieu meureun dahar kudu budak hayangan jajan. Akang lah mana jadi beban nyi. Sabar Kang, daripada ayeuna Akang hulang-hulang digawe henteu, kumaha lamun muka usaha sorangan Kang? Usaha naon nyi? Nanaon ge usaha kudu modal, nya sorangan, akang teu buka modal. Gampang Kang, ayeuna mah cuang muka warung Kang usahana. Komo nyi, ngaran-ngaran muka warung, modal lagi gede. Tawa nyi boga warisan. Dah, modal mah teu kudu gede-gede Kang, cukup kulinggis. Muka warungna jam 4 subuh. Eta mah lain buka warung batan kitu nyi. Eta mah mana nyolong meureun maksudna mah. Eta bangsat. Mata Serius ieu mah ieu. mata nih gue pak. Sugan kamilikan we Kang. Geus gandeng ari itu. Nyi, akang pangadamelkeun kopi geura. Mohon Kang. Mangga Kang, kopina Kang. Atur nuhun nyai nu geulis. Sami-sami Kang. Kang, nyai meni para regal awak Kang. Pangmencetankeun geura. Siap. Akang, Kan. ari Akang nyaah teu ka nyai. Mani nyaah pisan. Nu bener Kang. Bener nyi. Pokona kanyaah akang teu bisa dirangkaikeun jeung kata-kata lah intina mah. Cius Kang. Cius pisan nyi. Pokona nyi, nyai jeung akang mah bagaikan HP jeung kartuna. Oh, Jadi teu bisa dipisahkeun nyi. Teu apaleun. Padahal HP Cinat mah kartuna 2. Kang. Mana si Akang sih, we? Kang. Udah kemana si Akang sih, euy? Ari indit sok tara bebeje. Asih di geroan cicing wae, sugan nembalan kah naon hitut naon. Mani kawas nu mandi bae ngono gogorowokan bae geus karuhan salaki nyaho di imah mun di tukang eukeur. Kumaha deh? Nyai rek pamit, Kang. Pamit ka mana? Rek pangaosan. Nah, lamun pangawasan akang suka. Satuju masih gua poe ge akang. Lamun nyai pangawasan mah. Nya, Kang, ami jadi istri solehah. Tah, gitu. Ayeuna daripada nongkrong di tetangga, nyen gosip, alah kadituna matak pidorakaeun. Satuju ngaos mah kajian gak kitu masih gua poe gen. Mohon, Kang. Batu, Kang. Beunahonana? Acis. Acis keur naon kadar macit bibir giring lempang ge nepi. Mun make ojek mah nya be leuheung mun kudu mau duit. Duit keur naon deh? Iya, Kang. Kapan meser seragam 300. Terus iuran meureun 150. Tacan arisanana 100, Kang. Yeuh nyi. Engke dewe ngaosna hon. Ke lamun akang tos gaduh artos. Ari kitu ngaosna saminggu sabaraha kali di nyi? 2 kali, Kang. Oh, komo 2 kali hon. Engke dewe hon. Nah, mana kalebat hon. Nyai rek ngaos, Kang. Hon, engke dewe hon. Hon sok, cicing. Kumaha sih si Akang pamikiranana cenah kajen ngaji unggal poe. Bahayana sakali mangkat 600.000, lamun saminggu 2 kali mangkat 1.200.000.
Oh, dolari kayak kieu mah. Aduh, milheungna teu tulus ngajina. Wah, sasaja nama komplit. Aya, kopi siap. Bener tuh Sarah pilih boga pemajikan si Nyai. Nye, Kumaha Kang? dia Kumaha Kang? calik rentos nging damel bae. Dia yang ngopi sareng Akang. Mohon Kang. Akang bade naros. Naros naon Kang? Bapak Nyai tukang parkirnya. Gini nggak Kang terang? Terang atuh. Soalnya Akang parkir di hati Nyai teu bisa kemana-mana deui. Bisa bae Akang. Nih. Hah? Bapak Nyai tukang bangunannya. Gini nggak Kang terang? Pasti atuh. Soalnya hati Nyai terus ngabangun rasa cinta Akang. Ah, bisa bae Akang mah. Ibu Nyai tukang jahitnya. Gini nggak Kang terang? Pantes hati Akang nusek ditambal ku asih Nyai. Ah. Kang, ari bapak Akang tukang enyangnya. Heeh Nyi. Pedah lintuh apa? Lain gitu Kang. Soalnya obrolan Akang mentak ngireud wae kana hate. Ieu geura. Waduh, ih hari Akang. Astagfirullahaladzim. Adik kan kotina. Kamar dia gini sarap kieu euy nu deukeut mah euy. Aya ku genah hari-hari sepi jiga kieu mah ngopi. Eueuh nu ngaganggu. Alah. Rasana ieu ngan eueuh. Baturna asih euy ulah-ulah acan si Nyai kamendi pak kitu. Kang. Kang. Ya tingali Kang. Naon Nyi? Ya, Nyai menang berkat Kang. Ya sadi nu bukan niat deh. Di tetangga Kang, tuh nu kerecet. Oh, keur ngarumpul belah ditu. Palingan belah dia sepi. Acara naon Nyi? Biasa Kang, acara pesta. Tuh tinggal lilalawuhna ge Kang. Acara pesta naon Nyi? Engko bulan Hapit. Ari di kampung mah bulan Hapit kok tara dipake pesta naon. Heeh, ari sih Kang, ieu mah beda deui Kang. Ieu mah pesta acara nu pepegatan. Betul. Batur mah sedih pepegatan ieu mah kala pesta. Heeh nya Kang, keun bae lah eta mah urusan batur. Balagernya tetangga urang Kang tuh. Bager sote Nyi. Angger ben henteu mah henteu. Geus lah ulah loba obrol Kang. Nu penting mah urang menang dahareun. Siu lah. Sip, meureun lain siu. Oh, kurang rapet. Buru Kang. Tah eta Kang tah, ieu Nyai. Tidak. Assalamualaikum. Salam. Naon Nyi? Gak kitu bae kalakuan. Hayo be manggihan si Iun. Aduh. Naon cenah maksudna? Nye, kunaon deh? Tas di mana Kang? Hayo be manggihan si Iun. Cemburunya. Hayang cemburu ka lalaki batan kitu. Lah, cemburunya. Entah, teu cemburu. Geuning ngambek-ambek kan? Cemburunya. Akang mah ngetes kesetiaan Nyai, makana ka Bu RT nanyakeun ka si Iun.
Gitu cemburunya. Henteu! Ini tentu gitu lah cemburu ngan eraeun. Henteu! Geuning ambek ulin kasih ieu. Geus! Si Akang keur naon sih itu mah gawe pisan? Kumaha di Kang isuk keneh geus lulumpatan? Lah cicing, awewe mah mau paham. Ah, Nyai apal. Akang hayang ngalintuhan awaknya. Lah teu penting. Asih teu penting yeuh, Kang. Awak potongan gak kieu mah, Kang. Moal tak gede sing di kuku mah ge potongan papatong. Lah, lain kadinya maksudna. Nyai yang loba duit lin? Hayang, Kang. Heeh cicing. Cicing bisa kabur orot ke sana ya. Kesang. Kang, Nyi, akang urus rek mangkat. mangkat ka mana, Kang? Alah, aing mah teu paham bae bisa kabur orot ya kesang. Yeuh, dengekeun. Batur gen ngajual kesang mulu kabeli mobil, mulu kabeli motor, akang ge mumpung keluar kesang ya rek dijual. Bodoh teh beakeun ku sorangan dari Akang. Batur mah, Kang, kabeli mobil, kabeli motor sote, ya dengekeun ya. Batur mah digawe, kesang undur kana bool-bool. Lain kalah lulumpatan kitu rek saha nu meuli kesang. Teu kumaha kesang ieu? Kada diuyup ku sorangan. Teu payu. Nanya. Hatur nuhun baraya.